Enggak. Teteh Rizka sadai. Datu Arapa lebih mah. Teteh anu cuk hideung saha. Ya, Ibu Besan. Assalamualaikum wadamang Ibu Besan. Ayo. Sok salayogeun deui Dipta Entertainment. Bos Sapi, kumaha Bos Sapi? Pajitan di Lembang Gede sora. Spesial goreng palasa sadaya wae. Bos Acelok, iya Bos Acelok ya. Sisi basi, Teteh Rizka, sing ayu, sing paling eman, sing paling moral. Ayah ieu anu di keluarga panganten pameukeut. Ibu namina saha Ibu Uyos nepangkeun Uyos. Kanggo Ibu saha ieu? Waciburit surya remamut anu bageun ucan leutik ngariringcik teteh tinggi laban Bos Sapi bageun atuh budak lungsur di dia wae di dia aduh kumaha ieu Pak Haji Bos Sapi alim abdi mah lungsur wae ombak laut mading seriwi sir Jayanti naikeun janji pasini Teteh Rizka cantik mangkeut pagi rasa cinta Jayanti buka lakon dua ayo atiker awer ayo atiker yang punya kawasan Blok Senen anu ya saha namina Aa bagus ayo dia saha naon ieu Aciwong ayo bagus Waciburit surya remamut hujan leutik ngariringcik tinggi laban abagus deui aya hiji deui sisi basi sir Jayanti anu kabur obageus sasareup arek datang dibarengan Ibu Hajat mani pangling pisan ombak laut mading seriwi Hajat sisi basi sir Jayanti. Iya, makasih buat keluarga besar dari pengantin pria di Blok Senen ya.